kaeling rumingkang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Jalma-jalma anu menempuh perjalanan pulang nyaeta pulang secara rohani kana kaakraban jeung kacintaan Gusti Allah melalui berbagai macam jalan riadoh atawa mujahadah ku istilah disebut ashabul himmatil aliyah. Nyaeta jalma-jalma anu niatna motivasina semangatna cita-citana luhur. Disebut luhur sabab ari aranjeuna mah ngalakonan riadohna ngalakonan mujahadahna teh lain satapa-tapa untuk dunia lain untuk akhirat tapi untuk balik deui kana kaakraban jeung kacintaan Gusti Allah. Jadi bukan demi kesaktian, bukan demi kekayaan, bukan demi perempuan, bukan demi kepangkatan, bukan demi masuk surga, bukan demi terhindar tina neraka, tapi demi cinta Gusti Allah. Tuluy ayeuna mun ente rek mengikuti jejak langkahna ashabul himmatil aliyah aya opat perkara anu dibutuhkeun ku ente dina sajroning perjalanan spiritual atawa dina sajroning riadoh wal mujahadah. Al mujahadah teh diantarana nyaeta berjuang menundukkeun hawa nafsu kana aturan hukum-hukumna Gusti Allah atawa kana migawe kataatan ka Gusti Allah jeung ngabersihan panyakit-panyakit batin. Nu kahiji al-wuquf alal jinayah wal hobayah nyaeta dina saban-saban poe luangkeun ku anjeun waktu untuk menyendiri nalika anjeun kesorangan dina eta waktu lakukeun ku anjeun muhasabah introspeksi diri atawa menyadari dan merenungi naon-naon anu geus kalewatan ku anjeun. Di antarana nyaeta menyadari kana dosa-dosa anu geus dipilampah dina waktu anu geus berlalu dina waktu katukang. Itung ku anjeun aya sabaraha jumlahna dosa-dosa anu geus dipigawe prak geura tobatan geura istighfaran. Tuluy pariksa amal-amal soleh anu geus dipigawe naha geus bener niatna naha geus luyu jeung elmuna jeung saterusna. Tuluy pariksa ku anjeun aya hak saha wae dina diri anjeun. Salaku hamba apakah sudah memenuhi hak-hakna Gusti Allah? Salaku umat apakah sudah memenuhi hak-hakna Kangjeng Nabi? Salaku anak apakah sudah memenuhi hak-hak indung bapa? Salaku salaki apakah sudah memenuhi hak-hak pamajikan? Salaku bapa apakah sudah memenuhi hak-hak anak? Salaku dulur, salaku tatangga jeung saterusna. Apakah hak-hak jalma-jalma nu aya di anjeun geus ditunekeun hakna atawa acan? Nu kaduana mulahajatu asbabi wa asyratiha nyaeta anjeun nalungtik atawa nganyahokeun
kana sababiyahna terjadi na kagorengan terjadi na dosa-dosa nu dipilampah ku diri anjeun. Misalna mun ente kungsi migawe hiji dosa, inget-inget ku ente faktor-faktor naon wae anu menyebabkeun terjadina kana eta dosa. Apakah ada faktor lingkungan? Adakah ada faktor pertemanan? Adakah ada faktor lain? Pahami ku ente naon-naon wae faktor-faktor penyebab-penyebab anu ngadukung kana terjadina eta perbuatan dosa. Tuluy tingali ku ente naon akibatna atawa dampakna atawa efekna terhadap keimanan ente, terhadap derajat ruhani ente. Lugatiluna dadbiru taholos min rikiha tuluy sanggeusna anjeun nyaho jeung sadar kana penyebab-penyebabna, kana dampak-dampak negatifna terhadap ruhani anjeun, terhadap kana katengtreman jiwa, kana kesenangan batin, kana kebahagiaan hate. Tuluy buatlah ku ente suatu planning atawa perencanaan atawa penjadwalan, nyaeta ngeunaan langkah-langkah naon anu rek dilakukeun ku anjeun untuk memperbaiki keadaan rohani, untuk keluar dari situasi dan kondisi anu menyebabkan ente berbuat dosa, dan untuk meningkatkan derajat rohani kana derajat anu leuwih alus, kana derajat anu leuwih luhur. Nu kaopatna nyaeta tolabun najat, nyuprih kasalametan. Jadi otak makan selamat. Utain si utang adahar selamat, otak makan selamat. Jadi mencari keselamatan. Nyaeta laksanakeun eta perencanaan, eta jadwal-jadwal anu geus ditetepkeun ku anjeun secara istiqomah gitu. Eta teh perjuangan. Jadi intina mah nu pangheulana disuprih ku anjeun diantarana nyaeta kasalametan. Artina naon wae anu sakirana bakal ngalalaikeun anjeun tina eling tina ibadah bakti ka Gusti Allah jeung anu matak nyilakakeun anjeun engke di akhirat, ta ente kudu ninggalkeun eta, kudu kaluar ti dinya tuluy asup kanu anyar, nyaeta kanu matak nyalametkeun kitu. Tah eta teh sabagian tina mujahadah. Jadi dina mujahadah diantarana aya muhasabah. Tadi sabagian tina muhasabah teh diantarana tadi nu opat perkara eta. Ta mujahadahna ente atau perjuangan ente meresihan diri tina kokotor batin, lamun dihubungkeun jeung hate, ibaratna teh ibarat cai jeung taneuh. Hate anjeun ibarat taneuh, mujahadah anjeun ibarat cai. Nalika taneuh dicebor ku cai, mangka naon anu tersembunyi atawa naon anu terkandung dina eta taneuh teh bakal muncul.
Contohna seperti taneuh disiram ku cai, dina jero taneuh teh aya siki, ta eta siki teh bakal jadi, bakal tumbuh, bakal muncul tina jero taneuh. Artina dengan mujahadah, dengan riyadhah, dengan bersihan hate, mangka tina hate anu bersih, mangka terbitlah perkara-perkara anu rahasia, perkara-perkara anu terpendam. Contohna seperti ilham. Apal ilham? Lain Ilhamuddin. Eta masih Udin itu. Ente mendapatkan pengetahuan dan pemahaman melalui naon? Melalui panca indera. Tina panca indera tuluy ngumpul dina memori pikiran. Ta eta mah disebut ilmu jali atawa ilmu dohir atawa ilmu luar. Sedengkeun ari ilham mah kaasup kana ilmu jero atawa ilmu hopi atawa ilmu batin. Nyaeta anu diperoleh diantarana melalui malaikat. Ti malaikat kana hate tuluy ngumpul dina memori hate berupa nur. Cara turunna ka hate manusia eta ilham teh bermacam-macam, bertingkat-tingkat sesuai jeung kadar kebersihan hatena masing-masing. Ceuk kateranganana dina surat Fussilat, innal ladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikat. Saestuna jalma-jalma anu nyarita pangeran kami teh Gusti Allah, tuluy maranehna istiqomah dina eta pamadegan, dina eta akidah, mangka para malaikat baris turun ka maranehna. Ala tahopu wala tahjanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyakum fil hayati dunya wal akhirah walakum fiha ma tastahina anfusakum walakum fiha ma tad'un. Tuluy ceuk eta para malaikat ka jalma-jalma anu bener-bener mangeran ka Gusti Allah, aranjeun ulah sieun jeung ulah sedih, jeung geura bagjakeun diri aranjeun ku sawarga anu geus dijanjikeun ku Gusti Allah ka diri aranjeun. Kami baris ngalindungi diri-diri aranjeun dina kahirupan dunya jeung akhirat. Anu dina eta jero kahirupan teh aranjeun meunang naon anu dipikahayang jeung naon anu dideuheus. Di antara para malaikat anu turun ka jalma-jalma anu istiqomah aya di antarana anu tugasna teh nepikeun ilham. Ari ilham lamun tina segi tingkatanana secara garis besarna, misalna nu kahiji disebut isma. Ari isma bimakna samul qulub, nyaeta pangdenge hate. Hartina nalika anjeun nepi kana suatu darajat kabersihan hate anu tertentu, mangka hate anjeun teh bakal jadi hate anu bisa ngadenge. Ku istilah Al-Quran disebut qalbun salim.
Sebab cek sebagian ulama as-salima minas samam, ari kecap salim teh asal tina kecap samam. Ari samam hartina mendengar dan memahami. Jadi sebagian tina makna kolbun salim teh diantarana nyaeta hate anu punya kemampuan untuk mendengar dan memahami. Nyaeta mendengar kana naon anu teu bisa didengar ku ceuli, jeung memahami kana naon anu teu bisa dipahami ku pikiran. Ku istilah disebut isma. Tahap permulaan tina isma biasana mangrupa isyarat dalam bentuk sora, anu eta sora teh membutuhkan tafsir. Contoh misalnya hate ente ngadenge sora, cek eta sora teh toge dina hate teh, jadi hate ente ngadenge sora toge, cek eta sora teh. Ta eta sora teh ngan sakitu-kituna eueuh tuluyanana. Dalam terjadi seperti itu berarti ente aya dina tahap permulaan atau tahap awal tina isma. Dina tahap awal mah masih kene aya potensi terjadi salah tafsir. Misalnya eta sora teh munculna nalika ente keur mikiran nyeri beuteung. Maksudna mah eta sora teh ngabejaan. Pemicu nyeri beuteung ente teh nyaeta toge. Sabab tadi ente geus ngadahar baso di togean misalna. Tapi ku ente ditafsirkeun yen toge teh ubarna nyeri beuteung. Pan ente teh ngajakeun beuki loba ngadahar toge. Lain cager kadang beuki nyeri beuteungna. Eta teh salah tafsir. Itu jadi masih terjadi potensi salah tafsir. Tapi engke sairing jeung berjalanna waktu, sairing jeung meningkatna kadar kasucian hate anjeun, eta ilham anu rupana sora teh nyaeta anu disebut isma teh bakal leuwih jelas jeung bakal leuwih lengkap, leuwih detil. Tidak perlu lagi tafsir, tidak diperlukan lagi penafsiran, sabab geus jelas. Begitu muncul eta sora langsung ke harti gitu. Jadi ari malaikat mah kana hate jang lain kana ceuli. Ari sora anu kana ceuli mah lain ti malaikat. Boleh jadi eta mah ti jurig. Malaikat mah kana hate lain kana ceuli. Kateranganana aya dina surat Al-Anfal ayat 23. Walau alimallahu fihim khairul la asma'ahum. Lamun Gusti Allah nguningakeun yen di sajeroan diri maranehna aya kaalusan, tangtu Gusti Allah teh baris ngajadikeun maranehna bisa ngadenge. Ta asma'ahum di dunya teh bi makna isma'ul qulub. Hartina lamun hate anjeun eusina kaalusan hungkul, hartina bersih, mangka Gusti Allah bakal ngajadikeun hate anjeun jadi hate anu bisa ngadenge. Tatidinya ente jadi nyaho jeung paham kana naon anu teu bisa diidentifikasi
ku panca indra jeung pikiran. Contoh misalnya Ujang jeung Aden maca hiji kitab anu sarua. Ujang mah tina eta kitab teh loba pamanggihna, sedengkeun ari Aden mah teu manggihna naon. Padahal kitab nu dibaca namah sarua. Sabab ari Ujang mah nalika maca eta kitab teh anu bekerja dina diri Ujang teh lain ngan saukur panca indra jeung pikiran wungkul, tapi juga ada peran ilham nyaeta kerja para malaikat. Jadi dibantuan ku malaikat, bantuan anak berupa isma. Jadi cahaya ti malaikat asup kana hate berupa nur. Tulisan geusna aya dina hate eta nur tajali mangrupa sora. Eta disebut isma. Anu kadua disebut ifham. Kateranganana aya dina surat Anbiya ayat 78. Papahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilman. Mangka kami geus maparingkeun pamahaman ka Nabi Sulaiman jeung ka maranehna masing-masing kami geus maparingkeun hikmah jeung ilmu. Da anu dipaparingkeun ka para nabi disebut wahyu, sedangkan anu dipaparinkeun ka jama-jama anu pangkatna di bawah nabi disebut ilham. Da ilham anu khusus ngeunaan urusan ilmu, ngeunaan urusan hikmah jeung pamahaman disebut ifham. Jadi ari ifham nyaeta pamahaman anu sifatna khusus, anu sumberna lain tina buku, lain tina kitab, lain beja ti batur, tapi langsung ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan para malaikat. Jadi nah hate teh aya malaikat, diantarana malaikat mulhimin. Itu ari ifham contohna misalna Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dina hiji mangsa nalika umurna masih keneh remaja, anjeunna kungsi aya dina hiji kumpulan para sahabat ahlu Badar anu umurna geus karolot. Tuluy datang ka eta kumpulan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, nyaeta naroskeun ka para sesepuh nu aya di dinya ngeunaan surat An-Nasr. Surat An-Nasr teh idza jaa nasrullahi wal fath jeung saterusna eta surat An-Nasr. Di antara pertanyaan Sayyidina Umar radhiyallahu an nyaeta nanyakeun aya poin khusus naon dina eta surat. Ceuk para sesepuh nu aya dina eta kumpulan, poin khusus namah nyaeta perkawis dongkapna masa kajayaan. Tuluy Ibnu Abbas radhiyallahu an ngacung minta izin untuk menjawab. Tuluy diberi izin untuk menjawab. Ceuk jawaban Ibnu Abbas, ta Ibnu Abbas mah ngajawab nate beda ti para sesepuh. Ceuk kasauran Ibnu Abbas, turunna eta surat teh mangrupakeun isyarat yen baginda Nabi Muhammad alaihi wasallam akan segera wafat. Mungkin dina waktu harita pendapatna Ibnu Abbas bisa jadi kontroversi, tapi di kemudian hari ucapan Ibnu Abbas terbukti benar.
ta pemahaman anu didugikeun ku Ibnu Abbas radhiyallahu an eta kaasup ifham, nyaeta pemahaman anu khusus anu teu dipahami ku kaloloban ulama di zamanna. Matak nalika Sayyidina Umar ngirim surat ka sahabat Abu Musa al-Asy'ari, di antarana nyaeta menyinggung soal ifham. Abu Musa al-Asy'ari teh sahabat Rasul ahli hukum, kungsi diangkat jadi kodi atau hakim agung di wilayah Kupah. Kupah teh aya nama Irak. Ceuk kasauran Sayyidina Umar ka Abu Musa al-Asy'ari dina eta surat, "Fafham ida udia ilaika bil hujjah." Mun aya nu ngahujjah ka anjeun hei Abu Musa, ngahujjah make dalil, boh dalil Quran, boh dalil hadis, boh dalil akli atawa logika-logika, mangka pahamilah ku anjeun tu lamun eta perkara-perkara nyusahkeun anjeun atawa ngabingungkeun ka anjeun sabab anjeun teu manggih jawabanana boh dina Quran atawa hadis, mangka pakelah ku anjeun pamahaman al-fahma pima yahtaliju fi sadrik mimma lam yabluka fi kitabi aw sunnah. Eta cek Sayyidina Umar ka Abu Musa al-Asy'ari dina suratna. Jadi dina suratna Sayyidina Umar ka Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Umar didinya nyebut dua pemahaman. Pemahaman anu kahiji nyaeta pemahaman anu diperoleh tina Quran atawa hadis, nyaeta melalui akal pikiran. Nu kadua nyaeta pemahaman anu terbit tina jero dada, nyaeta tina kolbu. Ta pemahaman anu terbit tina jero dada nyaeta tina kolbu disebut ifham. Ta ifham teh kaasup kana ilham, ari ilham kaasup kana ilmu batin, ilmu anu khusus. Anu katilu disebut tahdis. Ari tahdis mah lamun diibaratkeun ku bulan mah ibarat bulan purnama, nyaeta nalika hiji jama nepi kana darajat kabasehana teh anu leuwih luhur, mangka hijab-hijab anu ngahijab kana eta hate teh terbukana teh lebar-lebar. Ninggal mun dibalapan teh manu tadi mah melenge saeutik terus melenge rada gede, tah ieu mah ngeblak. Tuluy tersambung kana sumberna ilmu, karena sumberna nur, sehingga cahaya ilmu terus mengalir karena kolbuna, sehingga kolbuna pinuh ku nur. Tuluy nalika keur dibutuhkeun mangka eta nur teh tina hatena tuluy tajali kana lisanna jadi hikmah, jadi ilmu, itu jadi jawaban atau jadi penjelasan tina persoalan-persoalan anu keur disangharupan ku eta jalma. Contoh misalnya ente lamun dititah ceramah biasana kumaha? Paneneh ceramah teh maca heula, ngapalkeun heula, dipikir-pikir heula naon anu rek ditepikeun heuh. Ta jalma anu menang tahdis mah teu maca heula, teu ngapalkeun heula, teu nyusun heula materi jeung teu kiraan heula ge bisaeun. Begitu dibutuhkan bisa langsung muncul tahdis tina hatena. Jadi ilmu jeung hikmah langsung tajali kana lisanna.
Jadi nu kaluar tina lisanna teh lain meunang ngapalkeun. Jadi lain meunang ngapalkeun tina kitab, lain hafalan tapi ilham. Ai ilham mah henteu ngalewatan pikiran, tina hate langsung kana lisan. Ari hafalan mah tina kitab diapalkeun tu terekam dina memori pikiran, tu tina memori pikiran kakara kana lisan henteu meuli kolbu.